رب صل على المختار من مضر والأنبياء وجميع رسل ما ذكروا صل ربي على الذي وشيعته وصحبه من لطيب قد نشروا وجادوا وهم في الله واتهنوا وأجروا وله وقد نصروا وبينوا. Urang sadayana kamari parantos ngabahas tentang pangsyaratan nyaeta dina salat. Sakedik urang tapakurangan dina kahirupan urang sadayana, urang ngarumasakeun diri bahwa diri teh di alam dunia na moal salawasna moal salila-lilana beda jeung Allah mah salawasna moal napikeun ka leungit cigah urang mah ayeuna aya tapi teuing isukan atawa jam kahareup atau napi tahun-tahun ka pangkar mah duka masih aya keneh duka masih henteu. Sabab Allah Subhanahu wa taala ngauningakeun dina Al-Qur'an alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wallahu a'lam bishawab. Para sepuh Bapak sadayana anu kusim kuring dipika hormatan pribados, anu ngaranna maot nyaeta pisahna jasad jeung ruh dina awak urang. Lamun urang apal kana jasad urang sakieu samporetna anu saki ayana, pasti di mana-mana nalika aya dina naon kacilakaan, aya dina kateledoran mah sareng dinu sanesna pasti bakal nimbulkeun luka. Anu mana luka ieu bisa naon? Bisa aya anu ngaeuweuhkeun sabagian anggota urang, badan urang teh. Aya anu masih keneh aya anggota badan orang tapi dina jasadna geus naon? Geus ruksak. Contoh urang labuh dinu motor, jasad urang masih utuh, cuman utuhna aya luka dina naon? Dina awak urang. Eta encan kaasup maot kitu. Tadi dia ngajelaskeun bahwa Allah nyiptakeun naon? Alam dunia teh jeung alam akhirat teh pikeun naon? Ahsanu amala, pikeun apal kana predikat jalma saha anu pangalus-alusna amal di antara maraneh kabeh. Kembali kana definisi naon tadi cenah maot teh nyaeta maot jasad tapi ruh mah masih kena hirup. Nah cenah masih kena hirup sabab ruh mah ku Allah langsung diangkat ke langit pikeun naon nyaksian bahwa jasad urang teh diri urang teh geus eueuh di alam dunia. Jasad mah dikubur tapi rohani mah ruh mah masih keneh bisa ngarasakeun urang naon? Urang hirup tapi lain hirup di naon? Di alam dunia, tapi di alam anu naon? Alam akhirat gitu. Mata kudu sing hade, mata kudu sing naon? Sing bener dina naon? Dina kahirupan urang teh. Bahwa urang mah henteu kasipatan ciga Allah kasipatan ku sifat baqo. Dina kitab Tijan Ad-Durur bahwa
wajib Allah kasifatan ku sifat bako. Naon ai bako teh? Kekal, langgeng. Ai urang mah teu aya kekalna, teu aya langgengna. Sabab urang mah kasifatan ku sifat ku barang anu hawadis. Naon ai hawadis teh? Kaasup barang anu anyar. Ai barang anu anyar pasti bakal eueuh. Aya mah aya, ngan dina ayana teh pasti bakalan naon? Eueuh. Bapa ayeuna ngarumasakeun, ayeuna aya 70 tahun ka hareup mah teuing kitu. Aya keneh di alam dunia teh teuing geus dikuburkeun di mana? Di Parabon gitu. Teu apal kana umur teh. Sedangkan Allah dina Al-Qur'an ngajelaskeun naon? Bahwa maut teh mangrupakeun perkara anu nyata, anu yakin ayana dina kahirupan urang sadayana. Gitu. Edek diengke-engke, edek dikela-kela, aing geus waktuna mah atos maut. Mata teu aya kesempatan kedua di alam dunia mah ketika urang ayeuna betul-betul ngajalani di alam dunia kahirupan urang, ibadahna, taatna, kunaon milarian ilmuna, eta teh bakalan nyalametkeun urang sadayana engke di akhirat. Sabab Rasulullah ngauningakeun dina salah sawios hadisna, yasfa'u yaumal qiyamah salasah. Yasfa'u bakal nyapaatan yaumal qiyamah dina poe kiamah salasah, tilu perkara. Naon wae cenah? Kaiji teh al anbiya, kaiji para nabi. Geus puguh nabi mah bakalan nyapaatan ka urang sadayana kitu dina kahirupan urang sadayana. Matak urang sing hade, urang kudu sing apal kana naon? Kana perkara-perkara anu wajib urang apalna seperti naon? Rundayan nabi eta wajib. Seperti naon sifat nu wajib di Allah eta wajib urang apalna. Rukun Islam, rukun iman eta wajib apalna. Sabab eta teh mangrupakeun anu matak bakal nyampurnakeun kana keislaman urang sareng katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Anu kaduana nu bakal nyafaatan teh nyaeta para aulia Allah, para wali-wali Allah. Nu kumaha para wali-wali Allah teh nyaeta anu mukasafah. Non mukasafah teh anu bisa berinteraksi jeung Allah langsung tanpa sepengetahuan urang gitu. Jadi urang salaku manusia sing boga rasa kanyaah kanu jadi naon? Kanu jadi para wali-wali Allah. Entong ka ulama teh wah mencaci maki, mengkriminalisasi, entong kitu kieu. Sing hade ka ulama teh. Sabab eta mangrupakeun naon? Wali-wali Allah, jalma-jalma anu soleh. Sabab nu katiluna nu bakal nyafaatan ke di akhirat dina poe kiamat teh termasuk jalma-jalma anu soleh seperti para ustad-ustad. Mata dengan sok aya nama kitu anu naon? Wah, ulama anu kitu kieu dibenci. Ulama anu kitu kieu dibenci. Sing hade eta teh sabab bisa wae ulama anu ngungkapkeun dina perkara eta teh ngungkapkeun perkataan anu sabenerna dina Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an ngajelaskeun innamal khamru wal maisir, ketika Al-Qur'an ngajelaskeun dawuhan Allah ketika arak teh haram, mabok teh haram, entos haram, teu bisa naon, teu bisa dikela-kela, teu bisa dinaonkeun, didiskusikeun, ah bae we cenah henteu haram mabok mah teu bisa.
ketika jalma ayeuna narima kana kanyataan dawuhan Allah terkadang osok naon sok hayang ngalanggarna seperti dina naon dina poligami Allah ngajelaskeun pankihu ma tabalakum minan nisa'i au masna wa sulasa wa ruba meunang Al-Qur'an ngajelaskeun teh naon poligami teh dina hiji 2 3 4 teh tapi pang tadiru kudu naon kudu adil pikeun jalma anu daek naon teh ngapoligami kan lolobana mah urang mah teu adil. Tah ketika dina Al-Qur'an ngajelaskeun kitu terkadang jelema mah osok poho kana prediksi anu geus ku Allah diberekeun teh sok naon ngawawolakeun kitu kana hal perkara anu geus ku Allah didawuhkeun dina Al-Qur'an ibaratkeun mah sigah kitu Pak matak sok aneh gitunya ayeuna wah ulama digencer kitu kieu ti kade bisi engke di akhirat Allah Subhanahu wa taala ketika ulama ayeuna naon dijelek-jelekan dibegini begitukan bisi engke di akhirat teu nulungan kamarane kabeh sabab lamun para ulama mah lain dipikanyur naon dipikawatirkeun lain pikarunyaeun ulama mah lain dipikarunya geus puguh amalna geus puguh naonna jihadna geus puguh dina naonna ibadahna teu kudu dipikarunyaeun mah ulama anu dipikarunyaeun mah urang geus sampai mana urang naon ibadah geus sampai mana urang naon milarian dina ilmu geus di mana urang jihad naon merangan kana hawa nafsu pikeun ngalaksanakeun kana kahadean teh tah urang teh kudu bisa mikir kana hal perkara eta sebab perkara anu kitu bisa ningkatkeun semangat motivasi urang pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala kitu mantap tong aneh dina kahirupan kitu ayeuna di lembur urang sadayana seueur anu maot teh seueur anu pupus teh tah sing hade tapakuraneun urang teh kitu sing alus lain anu maot ngadengen nu maot teh asa urang moal maot teh ningali batur maot teh sing hade kade sing hade pokona mah kudu jadikeun bahan tapakuraneun ningan batur mah asa bakal batur anu maot teh urang mah moal kitunya da asa jag-jag keneh aya nu jag-jag keneh gering 2 poe 3 poe geletuk maot aya anu jag-jag keneh langsung maot tong aneh kitu sabab Allah nguningakeun dina Al-Qur'an cek tadi teh alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala pikeun apal kana predikat jalma saha anu pang alus-alusna amal di alam dunia teh ayeuna lamun maot dibere nyaho meureun jelema teh bakalan lomba-lomba pikeun naon kaalusan teh cek Allah maneh bakalan maot tanggal sakieu poe ieu jam sakieu urang teh pasti bakalan naon wah mempersiapkeun ibadahna salat tahajudna maca Qur'anna sagala rupa kitu kieuna tapi ngahaja Allah nyumputkeun naon nyumputkeun perkara maot meh urang siap-siap meh urang naon ngarumasakeun bahwa urang teh di naon ditinggalikeun ku Allah dituturkeun terus ku malaikat Ijrail teh seakan-akan naon ketika urang ayeuna apal karena prediksi orang salaku manusia anu moal salawasna di alam dunia ketika orang apal ayana maot teh orang bakal naon mempersiapkan kanggo engke bekal di akhirat matak engke ketika di akhirat rugi jalma anu naon teu nyandak iman jeung Islam kitu rugi jalma anu teu nyandak iman jeung Islam ketika di akhir hayatna matak sing hade ngaosna ibadahna
sabab dina ibadah mah eta teh mangrupakeun amal-amal bekal kanggo urang ke di akhirat gitu. Sok ayeuna cobian ibaratkeun kieu jalma nu sok maca Quran jeung nu tara maca Quran dibedakeunna kumaha. Lamun bapa biasa maca Quran sapoe saain terus teu maca 2 poe Al-Qur'an, pasti rarasaan dina hatena bakalan beda. Lamun boga iman dina hatena, boga rasa greget dina hatena, inget kana Al-Qur'an, pasti moal ngeunah dina ngajalani kahirupanana. Tapi kudu ngarumasakeun jalma hariwang ketika ayeuna teu maca Quran sapoe 2 poe 3 poe jeung saminggu terus hatena teu ngarumasakeun tenang, kudu dipertanyakeun eta isi hatena. Sabab Quran teh mangrupakeun naon? Pokok dina kahirupan urang, mangrupakeun poin-poin dina sagala rupa kahirupan urang. Al-Quran teh mangrupakeun imam urang cenah, imam al-muttaqin as-solihin at-ta'in lillahi wa li rasulih. Jadi sing hade mata lamun utara maca Quran gera-gera maca Quran, sabab anu nyaangan ke di alam kubur lain ayeuna harta nu loba, lain ayeuna keagulan kasombongan anu boga, tapi anu bakal nyaangan di alam kubur teh nyaeta amal-amalan urang sadayana ketika mimiti balik dugikeun ka urang akhir hayat. Rasulullah meningakeun al-mautu sundukul amal. Lamun maneh hayang apal kana posisi amal maneh sakumaha, cek Rasulullah al-mautu sundukul amal, sok maot engke maneh bakal ngarasakeun dina maot eta teh geus sakumaha amal maneh anu geus dikumpulkeun salama gubrak balik nepikeun ka akhir hayat. Mata lamun bapa hayang apal amalna sok mangga ti payun engke apal geura naon amalna sakumaha, eta teh bakalan apal engke geus maot mah. Ayeuna teu apal pahala naon ngaji malam Salasa, pahalana nu sakieu gedena, anu sakieu masyaallah pahalana moal karasa ayeuna mah, moal karasa engke karasana mah lamun geus naon geus di akhirat. Gusti ieu jalma teh baheula osok ngaos malam Salasa di al jihad sakieu gedena pahalana dibikeun ku Gusti langsung ka jalma ieu kitu. Dan entong boborah kitu dan niatna ge alus geus hayang ngaji milarian ilmu kitu. Mata sagala rupa anu dilakukeun ketika di majelis ilmu eta teh mangrupakeun amal pikeun bekal urang ke di akhirat. Tong boborah kitu inditna ge geus hoream da pahalana ge gede kitu. Nya sinetron mah, nya tunduh mah, nya itu ieu mah, nya pagawean mah kitu. Tah urang teh kudu bisa ngondisikeun kitu dina malam Salasaan mah. Urang geus boga jadwal ngaos. Kudu bisa urang naon ngalawan kana hawa nafsu. Jihad kana ngalawan rasa hoream, jihad ngalawan kana rasa tunduh gitu. Ya, sanajan Pak Anep nundutan, ge da nikmat di pengajian. Pak Anep nikmat nak moal kacida bingahna gitu. Nundutan mah hese di imah mah, di pengajian di masjid mah nikmat nundutan teh sakitu naonna, sakitu nikmatna, aduh ngaguhar teh masyaallah nya. Di hotel mah moal bisa ngarumasakeun urang naon ngarasakeun nikmatna nundutan. Ciga di masjid moal sanajan di hotel kasurna arempuk, aya AC, aya segala rupa kitu-kitu bisa gitu ngarumasakeun nikmatna nundutan, nikmatna zikir di hadapan Allah. Moal karasa ladatna iman teh kitu lamun urang teu bisa ngarumasakeun diri deukeut jeung Allah gitu. Allah ge bakal naon? Bakal merekeun katenangan pikeun jalma
anu senantiasa deket sareng saha sareng Allah gitu. Cok kayeuna jalma nu beriman, jalma anu takwa lain teu boga masalah, lain teu boga pikiran, lain teu boga karumit kasusah di alam dunia. Tapi jalma anu iman jeung takwa rasa kasusahna kamumetna kariweuhna di alam dunia ku Allah digentikeun ku naon? Ku katenangan dina hatena. Sabab manehanana geus ngarumasakeun diri, geus ngadeukeutkeun diri, geus ningkatkeun diri pikeun naon? Nyerahkeun sadayana nu aya dina diri, urusan dina diri pikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Matak Allah ge henteu naon? Henteu hararese. Jalma teh soleh. Kakuring tara poho, zikirna, salatna, puasana gitu, amalanana gitu, maca Qur'anna tara poho ku Allah teh dipaparin naon? Katenangan dina hatena. Sabab lain urang ayeuna loba harta anu diujug-ujug di alam dunia teh. Aya loba harta tapi teu tenang mah naudzubillah teu ngeunah rasana ge. Kana jelema beunghar mah napikeun ka naon? Gogoleran napikeun ka naon? Mawa samak hayang dahar ngeunah teh di mana? Di ditu, di kebon, di restoran gitu kieu. Hayang ngeunah gitu. Kana urang mah sanajan di sisi imah di teras jengkol, kangkung, kerupuk gitu ngeunah da naon? Nikmat ku Allah diberekeun ka urang sadayana. Gitu. Mantap. Masya Allah kitunya pikeun jalma anu tiasa bersyukur mah na Al-Qur'an ge la azidannakum Allah bakal nambih-nambih kana kanikmatan pikeun jalma anu tiasa bersyukur. Mantap kacida bungahna lamun ayeuna gubrag alam dunia jelema tiasa ngakondisikeun kualitas ibadahna, kualitas keimananana, kualitas katakwaana ka Allah pikeun nepikeun ka akhir hayatna, maka insyaallah jalma ieu bakal menangkeun kabahagiaan dunia sareng akhiratna gitu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hoyong sadayana ge salamet, hoyong sadayana ge naon? Bunga di dunia, tengirangan bunga di akhirat. Kisah dina khususna Syekh Abdul Qadir Al-Jalani gitu. Aya hiji perkara anu teu bisa terap dina saha? Dina hiji ulama-ulama nu lain, ustad-ustad nu lain, para aulia-aulia Allah anu lain. Termasuk keistimewaan di Syekh Abdul Qadir Al-Jalani teh nyaeta kahijina teu bisa kaentrepan ku laleur. Jadi jalma aya duaan jalma anu mulia di hadapan Allah anu teu bisa katerapan dina awakna nyaeta laleur. Saha? Kahiji nyaeta Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu kaduana nyaeta Syekh Abdul Qadir Al-Jalani qaddasallahu. Gitu. Teu bisa katerapan ku laleur. Sabab laleur mah osok naon? Osok cicing di tempat-tempat anu naon? Anu sakahayangna. Diruntah cicing, di bangke beurit cicing, di naci ompol digaringkeun, di nu dahareun cicing nempel, di nu awak urang cicing, di nu sagala rupana cicing. Tapi laleur teu dimeunangkeun ku Allah pikeun nyabak jeung cicing dina naon? Dina awakna Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Saking ku mulia-muliana eta makhluk Allah anu sakitu muliana. Teu bisa laleur cicing dina awakna. Kan aya si Farhan mah digemrong ku laleur teh. Reseupeun laleur teh di awak si Farhan mah. Komo aya nu amis-amis nu hasum-hasum mah kitu. Reseupeun laleur teh. Kitunya beda ujung naon para aulia-aulia Allah mah. Kunaon laleur berbisa nerak dina naon jalma biasa-biasa
Sabab dina penjelasan nafsiran karena perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani khususna nah jalma bet loba katerapan kulaleur sabab jelema loba niatna kaditu kadieu lain niatna panceg ka Allah Subhanahu wa taala. Niatna loba ieu kahayangna ieu henteu manteng lurus niatna karena Allah Subhanahu wa taala. Eta nandakeun bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani teh geus naon? Geus hakul yakin hatena ka Allah. Sabab makhluk-makhluk Allah anu dipika horeameun teh, anu dipika geuleuheun teh embungeun neraka saha teh? Ka awak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mah kitu. Bobor kitu malaikat Ijrail nanya ka saha? Munkar wa Nakir punten. Dina alam kubur nanya ka Syekh Abdul Qadir teu wanieun langsung naon langsung dicarekan ku saha ku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masyaallah mangrupakeun enteungeun urang sadayana cerminan kanggo urang sadayana jalma anu mulia mah ku Allah gede muliakeun di dunia komo deui di akhirat matak sing hade gitu. Entong sieun di jalan Allah mah entong naon entong lobak kitu kieu di jalan Allah mah salagi urang ayeuna yakin urang salaku manusia satungtung urang sadayana dipasrahkeun ka Allah insyaallah Allah moal naon ngahesekeun Allah moal naon ngarumitkeun ka jalma anu senantiasa sagala rupana naon disangkut pautkeun jeung Allah Subhanahu wa taala. Nah Al-Qur'an ngajelaskeun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dina setiap kasulitan teh eta pasti aya naonna jalanna. Dina setiap masalah pasti aya solusina. Matak sing hade. Mudah-mudahan urang sadayana sing kaasup ayeuna umat Rasulullah anu salamet dunia akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Teraskeun kana hanca hadisna sakedik mudah-mudahan anu tadi didugikeun sing janten motivasi sing janten semangat kanggo urang sadayana ningkatkeun iman ningkatkeun katakwaan urang supados urang sadayana ngaraih dina kebahagiaan dunia akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Dilogatan heula hadisna Bismillahirrahmanirrahim. An-nasru ari pitulung ma'as sabri eta tetep sarta kasobaran wal faraju jeung ari kabungah ma'al karbi eta sarta kabingung wa inna ma'al usri jeung saenya-nyana eta tetep sarta kahayang yusra dina kahampangan. Rawuh Ibnu Tabib an Anas. Ngelaskeun kana hanca hadis di dieu ngadawuhkeun ngariwayatkeun saha Fatib ti Anas radhiyallahu anhu an-nasru ma'as sabri an-nasru ari pitulung ma'as sabri eta tetep sarta kasobaran. Jadi pitulung Allah anu datang ka urang anu bakal tumiba ka urang teh moal ujug-ujug naon moal ujug-ujug aya moal ujug-ujug langsung dibere ku Allah moal ujug-ujug langsung beunang kana diri urang sorangan terkecuali lamun urang aya dina kasabaran heula kitu sepuh. Ayeuna sepuh misalkan hayang menang naon proyek misalkan pagawean
Moal ujug-ujug langsung menang aya pagawean, da pagawean ge can aya, tapi kudu sobar heula. Sobar. Tah dina kasobaran ieu teh Allah bakal mere naon? Pitulung pikeun jalma ieu teh dibere kasab naon? Pagawean dina geus sabarna. Jadi ketika orang ayeuna ngahayangkeun kana hiji perkara teh kudu dibarengan jeung sabar gitu. Sabab ketika orang ayeuna ujug-ujug kahayang we langsung tapi henteu sabar eta teh sok ujug-ujug naon? Henteu bener kahareupna. Gitu. Kejelaskeun dina kitab Shaibul Iman. Gitu. Al ajalu minasyaiton at-ta'u minar rahman. Al ajalu minasyaiton ai pagawean kagancangan teh eta teh datangna ti setan. Tapi at-ta'u ir-rahman. Tapi pagawean eta katenangan jeung lalaunan eta teh datangna ti saha? Ti Allah. Gitu. Matak dina segala rupa ge tong sok hayang gagancangan kudu kalem. Seiring dengan berjalannya waktu pasti insyaallah bakalan orang menang segala rupa anu dipikahayang ku urang. Tapi kuncina hiji dina cek hadis ieu. An-nasru ma'as sabri. Dina urang aya kahayang teh kudu sabar heula entong ujug-ujug hayang naon? Hayang langsung. Sabab Allah nguningakeun dina surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin gitu nya. Janten sing hade sabarna ge urang mah kerek sapoe dua poe geus teu sabar geus kitu kieu gitu. Matak eta kuncina hayang menang pitulung Allah teh nyaeta an-nasru ma'as sabri kudu boga kasabaran. Wal farju ma'al karbi. Wal farju jeung ari naon kabungah cenah. Kabungah anu ku Allah dibere teh ma'al karbi eta sartana kabingung. Maksud dina hadis ieu para sepuh bapa sadayana kahiji urang hayang menang pitulung ti Allah tapi kudu sabar. Ayeuna urang hayang menang naon kabungah tapi ku Allah dibere kabingung. Artina kieu ngajelaskeun tafsiran dina hadis ieu teh moal ujug-ujug urang ketika ayeuna di alam dunia bungah terus, moal ujug-ujug oge urang di alam dunia sedih terus. Pasti dina sedihna aya bungahna, dina bungahna ge pasti bakal kahareupna aya sedih deui gitu. Jadi berputar gitu aya di alam dunia mah. Ketika aya anu beunghar, aya anu miskin, aya anu jangkung, aya anu penek, aya anu genut, aya anu begeng, aya anu kasep, aya anu gote, aya anu buukna lurus, aya anu kriting gitu. Aya kopehan anu warna bodas, aya nu hideung gitu. Aya nu make sorban, aya nu henteu. Aya nu make sarung warna ieu, aya nu make sarung ieu. Jadi beda-beda aya berlawanan gitu. Salawiosna gitu. Aya istri, aya pameget gitu. Ta Allah teh ngajelaskeun di dieu sareng dawuhan Rasulullah bahwa ketika ayeuna hirup di alam dunia teh saling berlawanan. Ai saling berlawanan di dia teh saling melengkapi. Urang dina hayang pitulung kudu menang sabar. Urang dinu kabingung pasti aya kabungah. Ujung wa inna ma'al usri yusra. Ujung dina naon? Kasayan teh eta naon? Dina aya naon kagampangan. Jadi moal ujug-ujug dina kagampangan teh. Dina kahadean teh moal ujug-ujug hade goreng heula urang teh gitu. Contoh setiap manusia hirup di alam dunia pasti aya anu resep aya jeung nu teu resep. Nu resepna nya loba, nya anu teu resepna ge pasti aya gitu.
Jadi ketika orang ayeuna hayang menang pitulung Allah Subhanahu wa taala, kahiji kudu sabar. Mun urang hayang ngarumasakeun menang kabungah, pasti aya kabingung heula kitu nya. Jeung dina menang kehadean ge pasti bakal digorengkeun heula. Jadi sing hade urang teh dinu sedih heula insyaallah menang kabungah. Dinu kabingung heula pasti menang naon? Kagampangan, kahampangan. Gitu. Kuncina naon cek tadi teh innallaha ma'as sabirin. Sayatosna Allah teh mencintai orang-orang anu sabar. Gitu. Kan orang teh hirup di alam dunia teh loba gitu. Naon teh permasalahan teh lain eueuh aya sadayana ge gitu. Cuman orang sadayana pasti tahu bagaimana cara menyelesaikan. Tah di dia musonib ngajelaskeun kudu sabar jeung kudu naon? Kudu sing hade dina hate Allah teh moal mere kabingung terus pasti bakalan mere kabungah. Allah teh moal mere kasusah terus pasti bakal mere kabingah. Gitu. Mantap jadi jalma mah kudu hayang jadi jalma anu boga ilmu. Sabab naon? Du boga ilmu mah dina hadis ge ngajelaskeun naumun ala ilmin khairun min salatin ala jahlin. Naumun ala ilmin sarena jalma anu berilmu mah khairun eta leuwih alus min salatin alal jahlin. Naon ibatan jalma anu salat tapi salatna teh teu make ilmu, bodoh teh teu make ilmu salatna teh teu make ilmu. Jadi leuwih alus cenah jalma anu berilmu sare ibatan jalma anu teu boga ilmu salat. Jalma teu apal kana prak-prakan praktekna salat terus salat babacaanna ka ditu ka dieu eta teh dawuhan ki musannif di dieu leuwih alus jalma anu berilmu teh daripada jalma anu ngalaksanakeun salat terus salatna teh make ilmu. Tuh kacida naonna pahalana. Nah cenah bet kitu da puguh jalma anu berilmu mah dina sarena ge pasti salat sunat heula, wudu heula, zikir heula. Gitu ngadeukeutkeun diri taqarruban illallah, ngadeukeutkeun diri ka Allah. Kan beda jeung sare urang mah kitu nya Pak ngarumasakeun abi ge. Kadang lamun dek kulem teh kacai teh lain wudu. Ngompol we sare deui cenah. Eujeng dina naon? Dina edek sarena ge ai jalma anu soleh mah anu boga ilmu mah nutup aurat teh. Ai urang mah kan boboraah kitunya mun keur hayang we ditutupan aurat teh. Aya nu taranyang kena naon sare teh kitu kieu. Tapi jalma nu berilmu mah masyaallah kitunya madep ka kiblat carena teh. Kan ai urang mah wah yang dicungkir balik mah aya nu cingok itu segala rupa ngorok mah nu calangap kitu kieu mah. Eta perbedaanana dinu naon dinu sare nu boga ilmu jeung nu henteu nya masyaallah kitu nya. Entak sing termasuklah urang jalma anu tiasa ngamalkeun kana ilmu-ilmu urang sadayana kitu nya para sepuh bapak sadayana. Maka masyaallah kitu nya ilmu teh nurullah cahaya gitu. Ayeuna laut ibaratkeun cek naonnya cek akal gorizina laut anu sakitu indahna anu sakitu luasna anu caina sakitu biruna tiasa ku urang katingali teh lamun aya cahaya matahari indah katingalina teh. Coba lamun peuting laut aya karang nu sakitu indahna katingali peuting moal Pak moal cai anu biruna di laut katingali moal mun peuting poe. Ayeuna ombak anu sakitu indahna ketika aya cahaya katingali moal peuting moal. Berarti kegelapan itu menutupi cahaya
keindahan. Artinya dina kahirupan urang teh kudu sing boga cahaya ilmu, cahaya iman. Meh urang henteu naon, henteu salah ngalangkah ka mana nujuna, ka mana arahna, ka mana tujuanna. Gitu. Cek tadi teh laut ge katingal indah teh lamun aya cahaya. Da lamun eueuh cahaya mah boboraah ningali ombak, boboraah ningali karang anu sakitu indahna, boboraah ningali laut anu sakitu cai biruna. Moal katingali lamun eueuh cahaya mah poek nu aya ge katingali peuting mah. Moal aya rasa keterpuasan dalam diri sendiri. Tapi lamun urang ningalina berang ketika aya cahaya matahari nu kitu hal eta bisa nemongkeun kana naon? Keindahan laut, caina biru, karangna nu sakitu indahna, ombakna nu sakitu megahna. Kan urang teh ngeunah ningalina lamun aya cahaya mah. Matak cek tadi teh ilmu nurullah, ilmu teh cahaya Allah. Matak kudu sing boga ilmu, meh meunang cahaya kahirupan. Sabab lamun teu boga ilmu mah rugi kaasup jalma anu bodoh mah. Kitu nya para sepuh Bapak wargi sadayana. Tah mudah-mudahan we gitu. Sasiereun sameunyereun malam Salasa kitu kieu. Urang sadayana sing tiasa metik saeutik-saeutik dina kahirupan urang sadayana ilmu-ilmu anu matak jadi manfaat pikeun bekal urang ngajalani aktivitas salama di alam dunia. Mudah-mudahan urang sadayana sing kagolongkeun jalma anu kengeng taufik sareng hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Atuh mudah-mudahan urang sadayana mudah-mudahan sing diapik dijangjaring sareng dibimbing ku Allah pikeun ngajalankeun ayeuna jalan anu senantiasa di jalan anu lurus sareng mudah-mudahan urang sadayana sing aya dina kasehatan sareng aya dina keberkahan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panginten sakitu anu tiasa kadugikeun mah da abdi mah teu tiasa kitu nya ngan ieu mah sakedik we anu parantos ku abdi dipelajari nu tos ku abdi diaos. Mudah-mudahan atuh kahilapan sareng kahilapan aya dina ageng tawakufna kanggo abdi. Mudah-mudahan anu parantos dugikeun sing janten ilmu anu manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami huwal habib walladhi turja syafa'atuhu li kulli liminallah wali muhtahimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habib khairil khalqi kullihim sallallahu rabbuna ala nuril mubin amana Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sakitu nu tiasa kadugikeun mudah-mudahan urang sadayana aya dina kasehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ditutup ku doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu